Nah, hari ini kata Bu RT. Kata Bu RT, seperti biasa kita merap lauk saja ya, biar lauknya pada gemuk-gemuk, digorengnya juga banyak dagingnya ya. Sarua jeung RT na gemuk kan. Bu RT juga gemuk ya. Ini kan di pocel teh daging hungkul, campur iya kan, karena sambal, sanguan. Bu RT tinggal itu atuh lauknya mana? Tuh. Ini guys, ikannya nih. Iya lauknya, jalan. Parabna Ah, makan naon Bu RT. make daging nu eueuh tulangan geuning Kita kan. para pakai tahu saja ya Bu RT. Biar tahu lauknya pada Lain gemoy. Rajan TKRT da teu hayangeun mereka don diparabkeun kana lauk. Tinggalin kan atuh Bu RT tuh. Sok. Bismillahirrahmanirrahim. Ah, Cir. lauknya tuh. Iya tahuna asin teuing loh. Oh, alah. Alah. Marab teh bari jeung dicapek deh itu. Asin. Asin cenah. Jangan kawin ya mah. Asli. Oh, tinggali lauknya asinon. Ah, Seueuh nu galede namanya. kan gede tang para kalungkeun. Jadi bagaimana Bu Eta ya? Oh, da laukna ge nu batur teh bisa diala rek kumaha. Mungkin saya rek ngalah Bu Eta berhubung saya sok marabnya bereukeun. Nu bidana ya teh. Heeh. Ayo. Eta bidana saya pada ukeun. Oh, nu babona, anak nu babon. Diistili herang manon tuh. Udah mau diparab deui biayanya. Yo, Aceh mah eta teh Irma. Teh abi teh itu mah nama. Para lauk teh kuaso. Ade atuh.